A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safira Haira Rosma dari 11 Akuntansi 2 ingin membacakan teks Carpon yang berjudul Sakabetah atau Sahabat Sejati. Membacakan teks Carpon yang berjudul Sakabetah atau Sahabat Sejati. Di hiji lembur letik di kaki gunung, aya dua budak letik nuges bebarengan ti zaman orok, Jaka jeung Randi. Jaka teh anak patani, sedangkan Randi anak tukang dagang di pasar. Sanajan beda latar tukang, maranehna mah teu bisa dipisahkeun. Ti saprak letik maranehna sok bebarengan main di sawah, moro lauk di walungan, jeung ngalalana neangan kahadian di kasakuriling lembur. Ngan nalika umur maranehna mimiti asup SMP, sagalana mimiti robih. Jaka nu sapapoena sok mantuan kolotna di sawah, jadi rada katinggalan dina pelajaran. Sedangkan Randi, nu ti letik geus diajarkeun ngitung duit ku bapana, beki pinter di sakola. Hal ieu nyebabkeun jurang antara maranehna. Sok atuh Ja, urang diajar babarengan, cek Randi hiji poe. Jaka ngan seuri leuleus. Ngan ukur sakola mah moal bisa ngajamin hirup ran, kolot kuring butuh batur di sawah. Randi rawas ngadenge eta jawaban, manehna hayang Jaka terus diajar supaya bisa menang kahirupan nu leuwih hade diharep. Tapi Jaka geus mutuskeun jalan sorangan. Lila-lila lantaran jadwal maranehna beda, maranehna beki jarang papanggih, Jaka sibuk di sawah, sedangkan Randi beki sumanget belajar. Tapi di jero hatena, maranehna masih boga rasa sakabetah. Kajadian nu robah sagalana. Hiji peuting, hujan gede ngadenger di lembur. Walungan naek, cai banjir nutupan sakumna ka sawah, jeung ngajadikeun pasar karendem. Kolot Randi cilaka, kios bapana ruksak, sarta dagangan maranehna kabawa arus. Randi nu tadina boga kahirupan cukup, ujuk-ujuk letik hate. Kolotna kapaksa mindahkeun manehna ka sakola biasa, sabab teu bisa deui mayar sakola nu leuwih mahal. Didinya, Randi kapaksa nenden harga diri, sagalana robih. Tinu tadina budak nu dipikaherankeun di sakola jadi budak nu teu boga nanaon. Tapi aya hiji hal nu teu robih Jaka. Kuring bakal mantuan maneh ran, cek Jaka. Sababaraha hasil tatanan kolot kuring bisa dipake ke kaluarga maneh. Randi netep sobatna bari megatkeun seuri. Kuring nu sakuduna mantuan maneh Ja. Kuring nu kudu ngajarkeun maneh neangan ilmu, supaya urang duaan bisa ngarojatkeun kahirupan urang. Ti harita maranehna silih batosan. Jaka ngajarkeun Randi kumaha carana nanem padi, sedangkan Randi ngajarkeun Jaka cara nyieun itungan jeung maca buku nu leuwih jero. Perjuangan nu kasorang babarengan. Waktu lumangsung gancang, sawah nu kungsi karendem mimiti subur deui. Jaka jeung Randi henteu diajar jeung digawe babarengan. Tapi oge boga impian anyar, ngajadikeun lemburna leuwih maju. Henteu kudu aya budak nu putus sakola sabab kudu mantuan kolot di sawah, cek Randi. Henteu kudu aya kolot nu susah sabab henteu bisa dagang deui, cek Jaka. Manehna mimiti milari cara pikeun ngabantu warga. Jaka ngusulkeun metode tatanen anyar nu leuwih modern. Sedangkan Randi nyieun rencana dagang nu leuwih tertata supaya hasil tatanen warga bisa dijual ka kota. Mimitina loba nu sieun ngarobah kabiasaan, tapi kusabab katekunan jeung kayakinan maranehna warga laun-laun percanten.
Hasil nu matak reueus. 5 tahun ti harita lembur Cibuluy geus robah, sawah-sawahna leuwih subur, hasil pananena henteu ngan saukur keur konsumsi sorangan, tapi oge bisa dijual ka luar kota. Warga lembur jadi leuwih sejahtera. Jaka jeung Randi nu kungsi ka sorang loba pasualan, ayeuna jadi budak ngora nu dipikareus ku warga. Sakali mangsa aya nu naros ka maranehna. Kumaha carana aranjeun bisa tetep bebarengan sanajan loba beda jeung cobaan. Jaka jeung Randi silih tingeuy tuluy seuri. Sabab persahabatan teh lain ngukur soal gampang jeung susah. Persahabatan teh soal percaya, silih batosan, jeung miboga impian nu sarua. Jeung ti harita legenda dua sahabat ti Ciburuy terus dicaritakeun ti generasi ka generasi. Sama. Sekian teks carpon yang saya bacakan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.